Yo, kumaha ya hirup mangkaning eueuh pagawean, didagangeun eueuh, mangkaning arek lebaran, apa arek nyampelkeun bento wae. Sigan we aya. Artinya aku zaman aya sekali mah. Beneran lur, kurang aya perlu sakedeung lah. Sugan we jeung sugan gitulah. Perlu naon Cel? Ya biasa, panarane gerek lebaran lur. Duit masalah. Heeh. Aing teh garablek duit, Cel boro-boro minjemkeun duit. Aing ge sarua lebaran samingguan deui teu boga beas, teu boga baju, aing teu boga nya budak can dibelikeun. Geus lieur Cel aing kudu kumaha ya Cel ya dah. Nah, ayeuna mah kieu we lur, kan urang geus arobo duit. Kumaha urang minjem ya. Sugan we di bos hiji deui mah si Rangga. Kira-kira aya moal nya si Ranggana. Urang ka imahna. Ari ngadege mah teu ka mana-mana Cel, da maehna mah loba ingwanan, loba manuk, loba hayamna, gitu. Da jelemana geus tekun di imah lah. Maehna mah gitu. Urang nya geus ke urang coba ka dinya we nya. Ya gedeng lah jam-jam 4 orang kadinya anu orang dieu ke heula lah gitu. Mudah-mudahan dibere Cel ya. Menang-menang jeung meuli baju budak atuh paling bara urang mah. Geus ayeuna mah ka imahna we jajal yuh. Sugan aya yuh. Hayang nyaho coba ari bener-bener aya teh mah. Nya Udah orang telepon lah ya. Mesti gua di imah si Ranggana ya. bener sih. Si main keluar naon ke. Kan nomorna aya weuh. Aya, moga nomor disimpen. Udah diangkat. Halo Kak, di mana? Di imah teu? Henteu urang jeung calir kuling ke dinya. Aya ieu happy obrolan saeutik gitu. Nya ke urang dinya ke dinya urang berangkat. Ayo. Ayo. Tuh. Rangan ya? Ayah. Nah, biasa ya perlu keperluan kan. Ayah, ayah tamu. Hei, bos, mana? Ayah perlu ya ulang teh. Kayak di itu. Ayo diam. Yuk. Diam. Teh, cai nggak udah puasa ah. Gampang lah, gampang pentingnya kan dia. Ayo naon dia? Daping wae borot. Tuh, geus saminggu ieu kieu wae. Tuh, Oh, naon sih? awak ieu teh. Oh, Periksa tuh. Iyalah. Eta aya naon? perlu. Dia. Ya kan dia urang cerita keperluan ngarek duitan jeung lebaran. Siap kumaha nya. Duh, bos. Urang lain bong minjemkeun nya. Duh, kumaha sih nya? Sugan lah. Insyaallah sore ka dieu we lah nya. Siap. Ayo. Oke, sugan urang diusahakeun. Berarti orang sore Cel jak ka dieu nya. Oke, ke urang ditelepon lah gitu. Ayah tamu deui. Ayo. Tuh. Itu yang cewek kita tadi. Udah lihat. Tuh, awak kerja dari kia nya. Aduh. Bos, Kemari Kan ngomongan kemarin ka dia sedang ka dia deui cenah teh. iya bos ya. Urang hari eta mah geus diusahakeun. Ampura we urang lain-lain ieu. Kan coba aya Cek. beas doang ieu mah.
Mana? Nah, cel. Oh ya. Duit yang biasa doang ya. Terserah itu mah. Enak, yang penting orang bukan di cuma 20.000 yang udah dah biasa kan ya. Itu orang sekarang itu rokok doang ah. Kurang we iki keur kieu lah gitu. Nyata ini masukan tadi dinya kan loba nanaon. Oh, ada nama biasa pan keur kieu aya nama. Kadang lah nya. Paya potkeun eta. Beas jeung ya duit. Duh, ayah biasa gitu ya, lagi dibelikan dihan. Masih nya? Nah, mohon nih ge, kaya tuh. Ya nya. Dak nuhun ya dah, Bos. Biasna yo. Tah. Aduh. Ini udah berkos kieu ieu nah. Nyau kumaha sih dak? Nya sulan kubanan gitu nya ya ieu mah nya kumaha. Bukan kaharup mah. Ieu udah keur pisan euy. Ngerti dah posisinya. Sesengkelon geus 3 bulan ieu. Sesengkelon ieu. Lah, Heeh. itu sesengkelan antara naon sih? Tanya, mata kan udah nyeri Bukan wae. perang jeung pemajikan. Aduh. Gitu doang ya bos ya. Ah, iki naon ya? Siap. Sedikit nuhun ya. Siap lah. Ayo. Ya orang muda. Ayo siap. Mulanya. Ampura iki bos bisa minum gede lah ya. Kamu tanya ke Siap.